Puji sareng syukur sumaurang sami salatin kanu kagungan ka Allah Maha Ghafur. Sholawat kali salamna pamugi dibubuhkeun eta sareng bilangkeun kajeng Abu Habibana walimayatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluargana, para sahabatna, para tabi'in dayana, kalebet urang sadayana mugi-mugi urang anu ngaliwat pramuga kami sing janten dijantenkeun umat anu sahat anu mangrupikan dicantok kumantenan wal amalan barang ing sapana pikeun yang malahi amin ya Allah. Pangersana eyang sepuh di abah yang hamu anu hormat atuh salajengna Kudroh irodah mangkena ya lain kebetulan pas kudroh irodah mangkena urang dibukeun kieu ditampi silaturahmina misi jatan kasayang langsung dipayun ngaturkeun salam kaislaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun ciri awis urang Sunda eta naon hantos sampurasun hampura insun eta indahan urang Sunda kedah silih hapunten setiap saat setiap waktos nabi ing ngirangiran rukumu telepat tina teruput tina kalalepatan teu boleh hampura insun abdi motok kurang pasundan eta sampurasun ada ulah dileceh ke eta sampurasun nganu makna yang mendalam sampurasun. Alangkah indahnya suku kapungku eta ngadamel eta moto eta sok urang lestarikeun urang sunat langkung dipayung buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah raga jasmani ni Rahman tunggal rohani ni Rahim dua ngahiji jumenang satunggal Gusti ri suci raga suci Allah Muhammad Adam nyanggakeun kanu kagungan raga kaula sakabehna tilu rasa usah pramut tiala pesaibas dampar digigirna sagilir gisik ti hareup ti tukang mung Gusti anu kagungan nyangakeun kanu kagungan ngan wungkul raga ilahi dharma upaya sahiji sahadat anu sahiji jumenang satunggal Gusti. Hak abdi ngabdi ka Gusti, hak abdi sujud ka Gusti, hak abdi ngaula ka Gusti, hak abdi salat ka Gusti, abdi salat ka Gusti. Sallallahu rabbuna ala nuri Ahmada Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu rabbuna ala nuri mubin Ahmada Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi
susu ngadeg tumenggung jarak kilat buana linggana sirna sukapura gunung tangkil sasak sakawayana anu nganci dina ati sanubari manusa nu mawa hiro di zaman kiwari banyu suci anu kumar banyu suci anu ngahiji banyu ratu cahya suci nu ngawujud di bumi alam sang hyang sirah wujudna di manusia metu banyu ti talaga metu talaga dina dada metu banyu ti kausar banyu suci Nyai Sri tambah apa anu ngasuh raga anu kasar nyata Nyai Sri anu nyata Nyai Sri anu sumur tilu anu milu sumur dua anu nyata sumur suci anu hiji sumur bukti raga suci wadahna dat ilahi anu kasebut na Muhammad anu kasebut na Muhammad
nyata rasa ku pangrasa nyata banyu aya di raga. Banyu lantip anu sumerep, banyu kasar anu katinggal, banyu kasar anu nu bisa manjing suara nu ngancik dina rupa-rupa banyu adegan salira, jaya banyu adegan salira. Kuat banyu adegan salira wujud banyu, wujud adegan salira wujud banyu, wujud adegan salira. Pangrenge banyu celi salira, jaya banyu sirna salira, ayana banyu diraga salira, suara banyu di baham salira. Pangesi banyu aya di raga salira, wujud banyu wujud raga salira, wujud banyu wujud adegan salira.